Bapak, Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagai insan yang harus senantiasa mengasah ilmu dan keimanan, marilah kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dadai Taryana atau Jujun Muda. Kepadanya kami persilakan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله ذا طلع البدر من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا مدعا لله ذا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu teu wajib ngajawab salam hiji jalma sare, teu wajib ngajawab sabab keur pinter. Nu kadua jalma gelo, teu wajib ngajawab salam sabab si eta mah urang cek ya nu hadir lolobana nu calalager, nu sarehat, nu nyararing, atawa nu aredan. Teu langkung ngajawab salam nu kadua. Jadi lamun aya jalma nyaring teu sare tapi teu ngajawab eta teh keur ngeureuyeuh jadi jalma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak da sieun disebut nu gelo. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah walladzi khassahullahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna wa tawakkaltu ala Allah la haulun wa la quwwatun illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u
ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Allah ya sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sa'idina was-sakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Nuka iji satu acan lajeng abdi nyarios langkung panjang pengumuman ibu-ibu bapak-bapak abdi nyarita di panggung taralila paling banter paling lama ieu mah sanes ngaos sepunya nyarita di panggung paling banter 1,5 jam eta teh kabatur kitu soteh da ieu mah dulur nu ngonangna ge Pak Obay mata kadulur mah aya diskon lamun kabatur 1,5 jam kadulur mah 1 jam elah tong lila teuing jadi lamun ngawitan 10:30 engke ngeusana jam jam 2 emang urang golek 11:30 elahnya tong siang teuing kumaha engke we da bebas jeung abdi mah aya kene nu ngupingkeun ceramah malanjut mun eueuh mak ngeusan matak mun hayang terek ngeusan kaitu nungtut balik ti heula jig bae eta teh ngaringankeun tugas mubalik ai kitu teh gaji anger gawe sakedeung hiji eta nu kadua ngupingkeun ceramah abdi bebas. Ibu-ibu, bapak-bapak lapar teu? Atos tuang. Acan baru dak kado. Sarua jeung urang berarti aya kitu mah. Aya nu lapar sok gara barang tuang tuh parasmanan geus disiapkeun. Hartina entong ngadaguan lapar, komo ngadaguan hayang geura balik peda-peda lapar. Sok aya tolap teh unur-unuran beuki tukang. Jalana hareupeun panggung ka kiai pupuntenan punten ece bade ka mana pipis limaan sakali kiih teh piraku kiih berjamaah ninggang teh kunaon teu balik deui dilegleg juri apan tuluy balik da lapar tong kawagel bapak-bapak bade barang tuang sok mangga tong kawagel itu abdi nyarita di dieu sepuh barang tuang teu sawios nu penting di pangajian betah. Jadi lamun lapar mah barang tuang lamun cangkeul ibu bapak sok nyang hunyar lahnya tong isin boga fater siling pencetan atuh jeung nu gigireun nu penting di pangajian betah lamun tunuh sare pinter deui ubarna anger we rokok bea kopi see panon mangampleh mata geuning di lingkungan pa rona-rona badog-badog lain eueuh rona teh da jelema panuronana tunuh matak eueuh deui ubarna tunuh masar ngan ayeuna mah sarena tong waka uwi da geus kawok borontok ka palang caramang ayeuna mah di dieu we di tempat ngaji insyaallah dihitung ibadah itu pan ayeuna mah kabeh ge dihitung ibadah man saraka tariqan yaltamisu ilman sa'arabahu tariqan ila jannah pan kita udah nabi ge jalma nu gampang langkahna ke pengajian insyaallah nanti Allah gampangkan langkahnya ke surga amin ayeuna mah dihitung ibadah kabeh oge renghapna ibadah kiceupna kepatna diukna cangkeulna tunuhna sarena ibadah ulah gagabah sare di pengajian jeung di luar pengajian mah beda sare di pengajian mah insyaallah aya hitungan sare nage sare barobo tidak sare jadi kena barokah ai barokah teh ece dina tolab ilmu mah namahan kanyaho ai peureum mah da mau apa kaler kidu nya ngeusan
tapi lumayan medang padilah itikaf jeung silaturahmi. Alhamdulillah. Jadi lamun tunuh Bob ngantong waka uwi sarena di tempat ngaos engke tutup doa ku kasupuan udang menang barokah. Tilu nu kaopat lamun mubalik naros ibu bapak kudu ngajawab. Lamun jujun muda nanya ibu kudu ngajawab, bapak kudu ngajawab. Sok ngararomong Pak diajak ngobrol tetong molotot we ka urang kabeh aing ngomong henteu atuh aing ge keung di polototan kulobaan ka dieu nempo ka urang kabeh aing ngomong henteu na samaruk teu gempeur nya gempeur teh maksakeun ya teh boro-boro jadi mubalik jadi MC we teh nya teu biasa mah pabaliu tempat babila etofik jadi babila hitaipok nah ieu sok mete gempeur teuing palebah ditanya ngajawab. Jawab terakhir palebah abdi nyunu nyarita ibu-ibu bapak-bapak tong tararik teuing ngobrolna lain ayang dikupingkeun tapi meh jelas ulah ieu mah di dieu nyarita di dinya ngocoblak atuh moal parat-parat itu ulah jiga ngaji di budak paud atuh di TPQ di dinia meuni geunyeuleuh abdi gaduh TPQ gaduh taman Quran mangsana ngajar teh urang-urang ngajar hareupeun bor barudak-barudak gararan yang di tukang. Tapi masih leung budak laletik di sakali nyaram jempling repeh eureud langsung beda jeung kolot mangsana ngocoblak teu eureud budak leutik mah masih keneh can ngagugu kasep tempo ka hareup kieu we guruna teh kreatif mangkatkeun we leungeun tingali ka hareup ini namanya jari jempol pol gitu Bu malolotot ibu taralajo TikTok pantes atuh teu garaul aing urang dieu mah yang harapan wae hawu meureun pol kitu bade moal sok ubar tunu metereng geusan ini namanya jari jempol itu anu gelo nalobaan mah daerah ajengan pira kumu balik lalaguan ieu mah resep masyarakat teu naon ya apa kata jari jempol lamun ngaji ulang ngobrol aya nu ngompol karek gerges kiih eta ilmu ti budak TK lamun keur ngaji teh ulah tingali ka payun da can parat laguna ge ini namanya jari telunjuk apa kata jari telunjuk ongkos mubalik ulah dian genah lagunya cek budak TK apa bae lain cek urang teh mah aya ti mana wae ari ilmu mah da kudu dicokot terus tinggali kapayun ini namanya jari jangkung apa kata jari jangkung lamun ngaji ulah bingung lamun keur tolab ilmu ayo hulang-hulang awak di dieu pamikiran di imah marajengjak keur tolabna teh jiga nu heueuh tungkul pugu sare lajeun teu sare hulang-hulang awak di dieu pamikiran di imah teh ayo emosan teh loba pamikiran halah isukan Bang Emo kayak cenah pageto NBK salaki teu boga rokok BRI nungguan budak weujang jajan ayo mikiran isukan urang naon ieu teh sawangan keur ngaji mah tong mikiran isukan ayeuna we nu aya di sanghareupadeun nya isukan makeun teuing hirup teuing moal babalik ti dieu tepang jeung malaikat Israil itu nya eta teh ilmu ti budak TK tingali terakhir ini namanya jari manis apa kata jari manis lamun ngaji tong lungas leng loba selengis teh naon banyak protes aya panu tolab teh loba protes Haji Obay acara gede son ngebleduk panggung tepi ka alus cai acan teu kabagean saya mah diuk dadahareun balik beti heula kunaon euceut teu betah nyebutna teh nasadu betah atuh di pangajian mah kabeh ge maksakeun datang ka dieu teh leres teu maksakeun kulantaran maksakeun dina pangajian mangka aya padilah mangka aya barokah mangka aya hitungan dawuh Kangjeng Nabi man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah sajalma nu kaluar ti lawang patoy iman rek tolab ilmu mangka eta jalma keur jihad fi sabilillah hatta yarji'a sehingga balik deui ngantunkeun urang sawangan di dieu alhamdulillah syahid menang padilah suada hirup keneh bisa balik ka bumina masing-masing tepang ibu jeung caroge bapak tepang jeung bojo jeung murang kali berarti aya kesempatan ti Allah keur namahan amal anu soleh alhamdulillah atos siap ngupingkeunna atos
sok urang kawitan sasadu langkung tipu tumada langkung ti heula kage muqaddimah puja-puji sholawat salam abdi itbawe ka ibu-ibu MC nu tadi parantos nyarios ti payun aya nu moal diitbakeun nanggeyan doa kali hormat iji kanggo qasimusa'a pembagi waktu penata acara MC doakeun mantena aya dina kaberkahan tegakantun sahibul fadilah alimil ulama ju'ama kiai santri wabil khusus al mukarram nu tadi lebet acara ti payun anu maca hadharah anu tawasul maca maulid anu nemeng ngawaskeun aya suci Al-Qur'an oge anu mau sholawat tim hadroh para kiai nu lebet acara nu teu lebet acara sadayana nu hadir dina siang ieu alladzi lam yudkar ismuhu bi ta'dim nafa'anallahu wa iyyakum bi tulli hayatikum amin wa nafa'anallahu bi ulumikum ziyadahu sarfan wa fadlan amin ya Allah ya rabbal ya Allah ya rabbal alamin tegakantun hormatan nu katilu sahibul adalah aparatul pemerintah desa Sawangan MD Sawangan nu hadir dinten ieu sadayana musim kuring teu tiasa dibencik dibiji-biji dibilang saurang-saurang dihitung satu persatu mung doa anu kateda dipasikeun mugi-mugi salami aya dina kaberkahan amin sahibul wasilah keluarga besar Bapak mana Pak Obay jeung Ibu Ai saribit sakulawargi baraya kerabat tatanggana anu ngiring isi kibung dina ieu acara sami kusim kuring dipi hormat mugi-mugi mantena ku Allah dimuliakeun amin ya Allah ya rabbal alamin pokona mah hampura we nu teu kahormat mah geus tong panjang ting muqaddimahnya beak atuh irageurna sok meh tere hadirin rahimakumullah satu acan abdi ngalajeng ibu bapak Widi abdi bade ngadeg bios asa burut ai diuk we teh Bang euy itu ai nangtung mana pon ini cek aspan hadirin rahimakumullah Pak Obay jeung Ibu Ai statusna teh poe ayeuna teh jadi sahibul bait ai sahibul bait teh bahasa Arab ya ngayakeun acara sahibul bait sok disebut sahibul hajat ai sahibul hajat teh lamun bahasa urang Sawangan boga pangabutuh Pak Obay jeung Bu Ai teh ngumpulkeun urang teh anjeunna teh bogaeun pangabutuh ngonang ibu jeung ngonang bapak berikut ngonang abdi anjeunna teh sakeluarga bogaeun pangabutuh poe ayeuna teh butuh naon kiai ngonang urang teh butuhkeun duit piraku nu hajat butuhkeun duit matak dek angkat umroh ge bogaeun duit da epan ieu teh gratis kabeh oge boro-boro dek angkat umroh ieu auning sakitu panjang bari mewah anu Pak Obay nu batur ieu son tepi ka ngabeledug ieu nu saha ieu nu batur ieu kursi tepi ka ngajajar nu saha anu batur ieu panggung tepi ka alus nu saha anu batur maka ku tukang hadroma ku tukang qasidah dilagukeun nya da kabeh ge nu batur dekorasi menang nyewa panggungna oge son sistem nage korsina oge mubalik nage ngonang kamu balik nyewa di mana teteh nu kori teh menang nyewa cenah ti handap nya kori sarua jeung korsi amit-amit aja kalau mau balik mah 2 kali lipat sih teh leuwih mahal atuh da sarua cek abah teh nyewa jeung ngonang teh pan kudu make tiud make naon cenah aduh sakilek kana duit mah bisa malikeun ya jadi lain sahajal mah 2025 nu teu butuheun ku duit jadi lain maksudna teu peryogiun Pak Obay teh jeung Bu Aisyah kulawargi teh lain teu butuheun duit tapi aya da leuwih butuh poe ayeuna teh ngonang urang teh yai lamun teu butuheun duit mah ceuk bapak teh boa atuh butuheun kadaharan hayang disumbang nya nu hajat butuheun kadaharan mata hajat ke Bu Ai jeung Pak Obay teh gadukeun katuangan teh di Cianjur mah di abdi di Dago di Cibinong aya jalma dek hajat dek walimah sapar bait hitan nikah walimah naon we imana leutik saminggu dapurna teh ditubuh ka belah tukang ngelun unggal poe barang jieun ranginang koe ali gegeplak di jieun koe suuk putu ayu bugis di jieun kue deleh apa kue deleh gara jig dareleh ka imahna aya tong hayang eta mah da pamerkeun
engke keluarga gesabulan karek dibuka itu ya. Jadi lain teperiogan ku katuangan da katuangan mah geus siap saibul bait kiai atuh lamun butuhkeun duit butuhkeun kadaaran Pak Obay jeung Bu Ai teh butuhkeun naon ngumpulkeun urang teh eueuh deui mantena teh butuhkeun doa kena duit wae butuhkeun doa nama kejang butuhkeun doa apaleun Pak Obay teh kena katerangan dawuh Kangjeng Nabi aksiru min du'ail khairi fa innahu la yadri du'aman yustajabu laupan kitu kudu lobaan jeung minta doa ka papada muslim ka papada mukmin sabab urang teu apal poe ayeuna teuing doa saha anu bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala leres teu cangtang tu doa nu ijab nu diijabah cangtang tu doa nu sambutan cangtang tu doa qori cangtang tu doa mubalik abdi caritana teuing ikhlas teuing teu ngadoakeun ge ye boa anu diijabah teh doa akang doa abah doa ece anu diukna ge dina kalomeran batur di pipir kebon teu kabagian diuk hayang ka dieu era ari beuteung lapar lok ka di tukang rokok teu kabagian kopi eueuh tapi ketika nu ijab nu sambutan nu tawasul qori mubali ngadoakeun jeung akang jeung eteh jeung ibu jeung bapak amin lillahi taala bahwa eta doa anu barokah keur saibul bait teh amin ya Allah ya Rabbal matak sok urang cumponan heula ka hayang anu ngonang urang ka hayang saibul bait hayang didoakeun ieu nu bade berangkat janten tamu Allah bade walimatus saparna haji maupun umrohna doakeun mudah-mudahan di perjalananna sing dilancarkeun di dituna sing dilancarkeun balik ka dieuna sing dilancarkeun sing disehatkeun dohir jeung batina disalametkeun sagala aktivitasna diapunten sagala dosana dikabul sadaya maksadna wangsul ti ditu nyanak oleh-oleh anu ngaran husnul khotimah amin ya robbal alamin geus hayang eta Pak Obay jeung Bu Ai teh ngonang urang teh hayang didoakeun beres mengadoakeun ibu bapak dek baralike jig teh teuing itu da ngupingkeun jujun muda mah teu wajib-wajib teuing da ayeuna mah gampang hayang ngupingkeun abdi mah asal aya we HP jeung kuota tingali dina Facebook loba tingali dina YouTube aya dina TikTok pabaratak ayeuna mah atuh cenah geuning hayang hadir ka dieu ta ieu teh hiji kaalusan anu datang ka dieu teh disebutna hablum minanas lamun salat hablum minallahna alus tapi teu akur jeung tatangga can disebut alus eta jalma kudu alus duanana ta ieu teh ciri urang dieu teh alus ka Pak Obay ciri alus jeung tatanggana jadi ibadah jadi idkhalus surur alal qalbil mukminin ibadatun ngasupkeun kabungah kana hate jalmi muslim ka hate jalmi nu iman ka Allah eta teh diitung ibadah ari urang datang ka dieu Pak Obay jeung Bu Ai saibul bait bungaheun atawa moal bungaheun ieu acara badag susugu sakitu seueur katuangan loba panggung mewah son ngabeledug auning tepi ka alus dekorasi tepi ka hebat ari nu datangan tiluan kira-kira Pak Obay bungaheun moal meureun teu mewek malolongseran na kunaon ciri nu hajat teh goreng jeung tatanggana leres kitu pan ieu mah datang kabeh kerabat tatangga baraya nu jauh geus si anyur nepi ka dieu 7 jam hayang nepi ka dieu teh bujur ge asa petot Allah Rabbuna Karim ieu teh naon ciri urang teh alus jeung papada jalmi mudah-mudahan poe ayeuna urang ngiri ngadoakeun ka tatangga kabaraya nyumponan hajat batur engke ketika urang aya hajat aya pamaksudan da urang osok ka batur urang ge ditulungan ku batur ketika aya kararapet amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal alamin tos ya lamun nyaritakeun walimatus safar umroh maupun haji padilahna engke lah dibaca ya ku leader engke dibaca dina bus engke dibaca di hareupeun Masjidil Haram dina tausiahna ya nya ai padilahna matak ini toge geus yakin belaan ngorbankeun puluhan juta ka dieu teh ngan ieu mah abdi mah dek amanat we nya khususia panginten
keur soibul bait anu bade mangkat umumna keur ibu bapa nu hadir poe ayeuna amanatna mana saeutik papatah abdi amanat abdi dek mamatahkeun dek ngamanatkeun anu kapungkur ku Kangjeng Nabi diamanatkeun dipapatahkeun ka sahabat anu jenenganna Abi Dar Al-Ghifari lamun baheula Nabi ka sahabat nya ayeuna mah abdi ka urang dieu hadisna eta keneh kateranganna eta keneh ngan mungkin formulasina nu beda metodena nu beda sabab beda kelas itu mah Nabi nu nyampaikeun ari ieu mah teu santri-santri acan itu metodena beda kunaon beda sabab lamun abdi make metode Kangjeng Nabi kapungkur qaulal laila qaulal sanya ya qaulan karima qaulan sadida jigana kakarek salam geus ngayang baralik komo obo seserian setik-etik acan mah hayo nyaritakeun neraka jigana baralik tarungkul makanya metodena make metode jujun muda hampura ya lain ngaheurikeun kana agama da kitu diajarkeun aku pun guru ceuk abah di Garut da maneh mah cenah ngorak kene pake etu metode cara mate nya retorikana dianggo itu matak make retorika di jerona informatif rekreatif edukatif dieusian kabeh informasina ke dicaritakeun edukasina lamun aya kepulungan rekreasina lamun aya piseurieun sok milu seuri da jadi pertanyaan batur seuri eceun henteu cager henteu itu ayeuna sabalikna batur teu seuri akang seuri bawa edan matak ayeuna mah meungpeung teu jadi dosa pokona mah boga duit teu boga duit seseurihan bae ayeuna mah ya Allah Rabbuna Karim tos hiji amanatna kanggo keluarga besar paknya Pak Obay jeung Bu Ai saur Kangjeng Nabi jadi disapinata fa innal bahra amikun hiji nu kadua wa khudijada kamilan fa innas safara baidun dua nu katilu wa khaffifil himla fa innal aqobata qaudun tilu nu kaopat wa akhlisil amala fa innan nakida basirun opat eta jadi urang nyaritakeun eta we meh tereh hiji dua tilu opat geus opat mah ngeusan jadi di sapinata fa inal bahra amikun daun Nabi ya lamun dek nyorang pamaksudan anyar dek nyorang poe anyar dek nyorang tahun anyar dek nyorang pamaksudan anu anyar kahayang anu anyar mangka Nabi papatah ka sahabat weteuhkeun ku anjeun parahu sabab lautan masih keneh jero ta ieu bahasana kinayah lain bahasa saujradna Pak Obay jeung Bu Ai sakulawargi maksudna kumaha weteuhkeun iman anjeun weteuhkeun keyakinan anjeun sabab laut hartina laut teh kahirupan anu bakal kasorang engke dihareup lain beuki gampang tapi kalakah beuki berat pan di Mekah teh Bu pusatna Islam di Mekah teh lamun di ditu pusatna Islam padilahna ge pangbadagna otomatis gogodana ge nya setana pangbedegulna lamun di Subang setan teh paling kelas hansip di Subang mah paling luhur babin Kamtibmas di Subang mah tapi lompat ka Mekah brigjen ngaya Kompolnas makanya weteukeun iman ceuk Nabi sabab perjuanganna kalintang berat teh nepi ka ditu teh lamun teu ngaweteuhkeun iman hiji mikiran ongkosna gegara coba saurang 30 juta atawa 35 juta kali duaan 70 eta 70 juta lamun dibalikeun kana senia menang 2 dibalikeun kana tangkaramutan sabaraha keboneun euy matak weteuhkeun iman kurang-kurangna keimanannya henteu lempeng mah wayahna entong coba-coba hayang ini ke kota Mekah entong coba-coba hayang jarah ka makbaroh Kangjeng Rasulillah kunaon sababna sabab memerlukeun perjuangan anu kalintang badagna numawi abdi wasiat ya ketika dek ibadah di ditu ke karaos ku ibu jeung bapa di ditu duh capek na bea karep tapi insyaallah asal ulang ikhlas iman ku urang tanamkeun capek eta dibarengan ku kanikmatan amin ya Allah ya Rabbal weteuhkeun iman kunaon cenah kiai mangke jeung Rasul ngawasiat ka para sahabat ditah ngaweteuhkeun iman lamun dek nyorang pamaksudan anu anyar kunaon teu nitah ngaweteuhkeun takwa teu nitah ngaweteuhkeun nya akhlak teu nitah ngaweteuhkeun katauhidan nah Rasul mangke jeung nitah ngaweteuhkeun iman jawabanna dua hiji
punten paubaya ya hiji jawabana sabab iman teh mutiara. Iman teh naon? Mutiara. Ari mutiara di Subang mahal murah? Mahal. Teu sakabeh bogaan mutiara. Adipati Tumenggung pejabat kolomerat bogaeun. Aya ge urang mah Ici, mah Ocah, Mimin, Titin. Aya ge karoneng dina leungeun jeung dina beungna eta mah duble 25 karat. 25.000 tina lajada. Urang mah eueuh nu boga permata mah berlian mutiara itu mah mahal. Jika iman teh mahal. Teu sakabeh gaduh kaimanan ku Gusti Allah. Kapungkur aya jalmi nasabna jelas deket jeung Nabi teh, bahkan paman nasabna teh baris mamang Nabi teh ka eta jalmi teh pagalitruk jeung Nabi, sasalaman jeung Nabi, ningali rarai Nabi, tapi teu iman ka Allah, teu iman ka Kangjeng Rasul. Abu Lahab, Abu Jahal ngaranna. Itu nya kunaon lantaran iman teh mahal. Makanya ku Jus Pois mah dilagukeun di akapelana, iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa Maha Kuasa. Hese asupna nya. Iman tak dapat dinikmati oleh seorang ayah yang berharta. Iman tak dapat diwarisi oleh seorang ayah yang bertata jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah. Balik deh pemanasan teh mah keur ngaropi adrohna ruwaseun tadi kodoan heula teh kitu profesional mah kudu kitu nya sakali ngudul langsung rikat ieu mah hadona hebat pan sok aya hadro teh mau balik ceramah molore hadona mah hebat henteu da dibayar hade itu doakeun tim sholawat sing berkah amin ya Allah ya Robbal engke balik ti dieu jobna beuki loba ya hadona namina Al-Maghfirah luar biasa. Wah, nepi ieu mah ka Sabang sampai Merauke sabab asup kana utub. Ya, insyaallah kayak paket-paket insyaallah jeung jujun muda. Ya sadaya ke aprak-aprak karena 2 minggu aing teu balik ka ayeuna ge. Gitu. Tak mending ece boga salaki tinggal lumuh jiga lap butut teu ka mana-mana. Padahal salaki pamajikan uing teu katoya-toya geus 2 minggu. Nah gitu alhamdulillah. Balik deui. Ya, iman teh mahal, iman teh mutiara. Quran mah kejeng maaf, teu sakabeh jalmi gaduh kaimanan. Aya jalma punten. Ya, aya jalma hartana loba, sawah di dieu di ditu hektaran, kebona hektaran, duitna ratusan juta bahkan miliaran. Mobil gaduh, imah gaduh, motor gaduh, geletuk maut, cantang tuh bisa ngawaris iman ke anak, mobil mah bisa diwariskan ke anak, betul. Tapi anu loba mobilna, anu loba hartana, cantang tuh bisa ngawaris iman ke anak. Aya jalma punten, statusna lain santri, kiai balah mah, bahkan lain kiai lebih tinggi, nabi. Tapi anger sanajan pangkat nabi teu bisa ngawaris iman ke anak saat contohna si Kanan pan contohna pan si Kanan teh putra Nabi Nuh alaihi salam itu ya ketika ombak datang teh pannya banjir bandang datang teh si Kanan teh digoroan ku Nabi Nuh teh kasep bager ka dieu kana parau ieu teh adab Allah bakal dikerem ayeuna teh kumaha cek si Kanan moal beh uring mandek naik kena gunung nu paling luhur teteuleum si Kanan teh. Kunaon sababna iman tema ya makanya anu kaiji ketika urang dek maksud iji perkara cek Nabi weuteuhkeun iman urang weuteuhkeun keyakinan urang itu nu kadua maka jeung nitah ngaweutekeun iman teh sabab punten ya Saibul Bait iman teh pondasi kahirupan naon cenah pondasi kahirupan urang sawangan lamun hirup make iman bakal tenang
urang sawangan lamun irup gede iman bakal senang. Moal ngadak-adak cing cikikik sing galakak pedah keur loba duit, moal pedah-pedah sing perengkut laleng hoy laleuleus pedah keur teu boga duit. Panjalma ayeuna ukuran senang jeung susana teh kumaha tiud ba ayeuna mah. Kumaha duit? Lamun duit loba awak cager, hutang teu boga, uduh marah mah iraraina teh. Senyum terus-terusan. Ibu ngajingjing tas dek ka pasar teu boga hutang, duit aya, salaki bager, awak cager, kadaaran loba. Ditanya ku tatangga tepi ka marah mah, "Ece bade ka mana?" "Ka pasar." Padahal dek ngojek ka hareup, "Ka mana ece?" "Ka pasar." Eta 30 urang nu nanya, "Nepi we ka lawang pasar?" Teu tulus ngojekna teh. Da kaburu inget aya geura nepi ka pasar. Giliran we teu boga duit, mangkrut raraina teh jiga buek menang mabuk. Nyungcung tiga asepan. Lempang nage galuang, galeong, aya ucing tajong. Aya hayam sepak. Allah Rabbuna Karim, ban urang mah kadang-kadang kitu. Kunaon? Kasusah jeung kabungah kadang-kadang urang mah teu bisa nyumputkeun. Kasusah jeung kabungah teh kadang-kadang ditinggalikeun dina mimik muka urang mah. Dina ekspresi wajah leres teu? Jiga anu di dieu ayeuna katempo kumu balik manu hulang-hulang katempo. Anu loba pamikiran eces pisan kitu mah. Anu hayang balik ada geus jelas loba rupa-rupa. Lah kitu nya. Naon sababna? Apaan urang mah teu bisa nemongkeun sakapeung mah model kitu. Nu mawi weteuhkeun iman urang. Pan kadang-kadang ayeuna mah jalma ayeuna mah punten. Lamun keur boga duit marah mai. Sagala genah ibadah ke daek lamun teu boga duit tuh kadang-kadang mangkrut. Kadang-kadang ripu eueuh cahayaan raraina teh. Tajalma anu imanna kuat ka Gusti Allah mah datar-datar saja. Dibere bunga alhamdulillah, dibere susah innalillah tangke ge kieu nya. Ya Ibu Ai ya. Jeung anu bade angkat tak urang teh kuatkeun kaimanan ti ayeuna. Naon sababna? Engke bisi di Mekah di ditu nya. Engke dina pangjaraan bisi urang nyorang kasusahan ai kuat mah iman ti dieu keneh alhamdulillah dibere bunga engke teh alhamdulillah dibere kasusahan di Mekah teh innalil asal ti Gusti Allah cicing di bumi Allah bakal balik deui ka Gusti kitu mah tak dibacakeun geuning nya ti huda la ilaha illallah la maujuda la ma'buda la matluba la maqsuda itu kabeh dibalikeun deui ka Gusti Allah nu mawi sing alus sing hebat pan ayeuna teh loba nu kitu boga duit marah mai teu boga duit lieur hutang loba lieur keur mayar eueuh lieur heui wae giliran boga duit tuh darenat deretet ngarokok ge alus sampurna mil rokona teh giliran teu boga duit boro-boro sampurna mil dupbol kadang-kadang ya awas mata kuatkeun iman ka Gusti Allah hiji jadi disapi tapa innal bahra amikun teruskeun metereh dua wa khudijada kamilan fa inna safara ba'idun. Saur Nabi ketika dek orang ngadatangkeun hiji pamaksudan anu anyar ceuk Nabi bawa bekal anu sampurna sabab perjalanan masih kene jauh, bawa bebekalan anu hebat sabab perjalanan nu bakal kasorang ku urang teh masih kene jauh. Naon maksudna bakal di dieu? Maksudna bakal di dieu Pak Obay jeung Bu Ai, ibu-ibu bapak-bapak, maksudna bakal di dieu amal soleh. Ketika ibu jeung bapak anu bade jarah nya anu bade jarah mangka di ditu kukumpul amal anu soleh sabab amal di ditu dilipat gandakeun ini kaditu insyaallah menang pangampura Allah amin. Harta nu dikorbankeun dilipat gandakeun amin. Dijamin moal menang kapakiran dunia akhirat amin. Anu paling hebat ini kaditu amal dilipat gandakeun. Salat di Masjidil Haram lebih alus daripada 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Makanya tong loba sare di Mekah tes ibadah we sing getol. Itu nya
ieu mah hari ini ka Mekah duit 35 juta dijieun ongkos ari salat di hotel eta teh bodoh nu kitu teh. Awasnya salat di Masjidil Aqsa di Madinah nya 1000 leuwih alus nya sakali salat di Madinah leuwih alus daripada 1000 salat di luar Masjid Madinah. Luar biasa padilana badag gede luar biasa. Makanya kukumpul di ditu siapkeun ayeuna amal soleh ti ayeuna kukumpul. Nah kiai mah kejeung kudu ngumpul-ngumpul amal soleh. Apan ceuk Nabi perjalanan teh masih kene jauh Pak urang teh apan can beres ieu teh karek ger ieu teh ti Subang teh ti dieu ti Sawangan urang teh bakal pindah sakedeung deui teh ka mana ka Barjah erek moal pindah ka Barjah ibu bade pindah ka Barjah moal nade ka mana ari ece ka Barjah urang teh asal ti Allah nu tadi teh cicing di bumi Allah bakal balik deui ka Gusti. Inna lillahi wa inna ilaihi bakal balik urang teh ti Barjah bakal pindah ka mana Baas diudangkeun ti luhuran kubur ti Baas urang bakal pindah ka mana Mijan Maksar dikumpulkan di lapangan ti Maksar urang bakal pindah ka mana Mijan ditimbang amal urang ti Mijan urang bakal pindah ka mana Sirotol Mustaqim ti Sirotol Mustaqim urang bakal pindah imma ka surga ataupun ka neraka. Sedengkeun perjalanan tong boro ka Sirotol Mustaqim anu sok ku abah di musola dinadomkeun ari dek salat maghrib ari dek salat subuh nanjakna 1000 tahun datarna 1000 tahun muduna 1000 datarna 1000 tahun muduna 1000 nanjakna 1000 tahun jumlah 3000 tahun eta teh karek Sirotol Mustaqim padahal ti dunya ka Barjah oge jauh ti Barjah ka Baas oge jauh hartina lila ti Barjah ka Baas teh ye ti jero kubur tepi ka urang dihudangkeun teh lila ece jarakna teh sereungkeun dina lila eta lamun perjalanan lila urang teh butuh bekal bu aing ini ka Mekah ka ditu ari mawa duit ngan 100.000 ibaratna rupiah Indonesia atuh balik atuh di ditu teh jigana moal dahar kunaon bekalna goreng urang Subang urang Sawangan ini ka Cianjur Selatan ka pantai ka Jayanti atawa ka Sukabumi ka Pelabuhan Ratu ka ditu atawa ka Osean ka Karangpotong aya mawa duit gocap aya mobil kijang atuh balik teh ngadorong teu boga jang meuli bensin kunaon bekalna petot bekalna saeutik makanya ketika ayeuna urang di dunia urang kukumpul bekal anu loba kukumpul urang amal soleh sabab lamun irup teu boga bekal anu loba amal solehna saeutik amal gorengna loba ciloko heueuh apan jaga teh bakal ripuh urang teh tong borok nyaritakeun Baas di Barjah pe di Barjah urang geus menang karipuh adinya butuh bekal anu loba pan asup ka Barjah teh ripuh boro-boro di Barjah ece dek yang hareupan sakaratul maut we dek yang hareupan eksekutor handal ngaranna malaikat Ijroil alaihi salam nya ngaranna malaikat Ijroil ngahareupan Ijroil butuh bekal anu gede bekal anu loba bener teu sabab malaikat Ijroil teu bisa disogok ku duit teu bisa dibibita ku pangkat jeung jabatan aya Ijroil ka Sawangan ka dieu Ijroil dek naon nyokot nyawa ka ieu 200 juta jig balik deui 50 tahun tamaan sip deal Allah kitu Ijroil geresepeun nganu kitu mah wah diheulakeun can nu kieu mah bagian aing awas ya urang teh ripuh nya ngaleupan Ijroil teh pan capek Pak sakaratul maut teh lain ampang berat mu aing punten matak di ditung ke di Mekah entong loba hal le-ale aku kumpul bisi teu bisa ka ditu deui kunaon mempeng ke di ditu kukumpul keur mayunan malaikat Izrail jagakeun yang areupan bekal sakaratul maut apan capek sakaratul maut teh sok lalajo tara film ajabna Indosiar ripu coba tinggal di dina Indosiar calekeukna samaruk gampang sakaratul maut teh
saat napas tiba di ujung gala, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Mewek kudu mangalagu eta teh. Pan urang malain mewek ada celeketeuk seuri. Aya nu teu seuri molotot teh sagala bisa ajengan teh. Atuh dowing mah diapalkeun lain gampang aja. 2 poe eta teh kekeleuwean di luhur teh di loteng di lantai kedua unggal isuk teh unggal geus subuh. Saat ayo kayak gituan cek pamajikan teh apana kunaon cai saat lain saat ya teh repekeun ngapakeun piduiteun. Ada orang kadang-kadang gitu di emutan teh laguna we pada ajrona anu kudu dicokot teh entong cangkangna tapi eusina keur sakarat teh lisan jadi lolong, cepil jadi torek, ya lisan dikunci, cepil jadi torek, soca jadi lolong. Saha atuh bisa maturan nyaangkeun soca, anu bisa mukakeun kuncina lisan, anu bisa ngabukakeun cepil tina pangupingna, eueuh deui lintang ti amal soleh keur aya di alam dunya. Beres urang sakaratul maut asup ka jero kubur geus ripuh deui wae. Kunaon sababna? Lamun bekel urang saeutik marepuh asup ka jero makbaroh teh. Tapi lamun bekelna urang loba mah genah, Pak. Urang sawangan bekelna loba, lup ku paduk lap putumak maut teh ngaranna genah. 7 lengkah nu ngajajabkeun teh bakal dibaturan ku makhluk Allah anu hasuna wajaha, hasuna rihaha, hasuna akhlaqo, alus naraina seungit, bauna alus akhlakna. Cek ibu teh reuwas nya omong di jero kubur teh sorangan, ari ieu mah dibaturan kudu kararasep kudu gadeulis kudu sarareungit. Apan ibu teh naros jeung bapa teh man angtasa ari anjeun. Cek eta nu geulis nu kasep nu sareungeut teh apan ieu teh ongkos ka Mekah baheula, apan ieu teh salat sunat di Masjidil Haram baheula, apan ieu teh sedekah teh, ieu teh jarah teh, ieu teh salat fardu teh, ieu teh muludan teh, ieu teh rajaban teh, ieu teh maca Quran teh, ieu teh zikir teh baheula ku kami dipidamel ku anjeun keur hirup di alam dunya. Ayeuna kami tita maturan anjeun tepi ka poe kiamah num kannamel aruse. Ceuk eta jalmi atawa makhluk Allah nu karasep nu garulis teh sare cenah maneh mah sare di jero kubur sapertikeun sarena panganten anyar. Asa liurnya eta hadis Kangjeng Nabi keur serem-seremna nyaritakeun kubur ngalego deh jadi kana panganten anyar. Nah kunaon aya sarwana aya dina pada betahna cenah ece, dina pada teu karasana ngalaman teu abah baheula panganten heula baheula. Keur panganten geudinya moal ngarti menucan karawin makarawin can dihadro 17 tahun kagigir atuh ieu mah. Keur panganten baheula pan kitu segat panganten teh jam 8 muka bakakak jeung mitoha, jam 8 muka bakekok. Eta keur muka bakekok elek panganten salaki pamajikan ti geus isa. Teu karasa elek teh jeleger teh adan subuh. Ceuk salakina na geus subuh heueuh aa teu karasa kumaha bantal dihanap. Spray nyingsat. Guguling eueuh. Eta ge kitu urang sawangan ge asa kakarek pieu asup ka jero kubur teh. Padahal geus ratusan tahun, geus jutaan tahun, jeleger teh malaikat Israfil sakala anu kadua kali ye geuning kiamat. Gening diudangkeun dibaaskeun ti jero kubur kunaon bakat ku nikmat loba amal soleh matak mudah-mudahan ye soibul bait anu didoakeun ku urang angkat ka ditu sing jadi amal soleh anu loba amin ya Allah ya Robbal. Nyeta sabalikna lamun urang sawangan amal solehna petot amal gorengna loba. Ketika urang ruhupnya leup ku tumak paut teh ngaranna asup ka jarang makbaro teh pan ripuh lamun amanah petot nilik pikeun ngancik nyawang pikeun nyayang kamana kuringnya ngancik kamana kuringnya nyayang tiris
pisimuteunana hareudang eueuh pikipaseunana poek mongkleng teu aya damarna keung teu aya baturna Gusti balikeun abdi ka alam dunia kumaha saur Gusti Allah bejakeun malaikat no way kunaon no way teh teu bisa baeula urang sawangan dibere umur 53 tahun kunaon dilalaworakeun dibere umur 43 tahun kunaon dilalaworakeun expire-na geus beak teu bisa balik deui saatan sanajan sakedeung teu bisa dibalikeun deui kana kesempatan anu kamari dilaksanakeun mata kukumpul amal soleh nu alus ninggang teh 7 lengkah nu ngajajabkeun nu tadi mah amalna loba ieu mah amalna petot amalna saeutik anu tadi mah 7 lengkah nu ngajajabkeun teh nu datangna teh balikat teh basar mubasir ari ieu mah nu datang teh munkar jeung nakir ece ari nu tadi mah nu datangna teh hasuna wajaa asuna riaa alus raraina seungit bauna alus akhlakna someah eta makhlukna ayeuna mah sabalikna nu datangna teh bau ameuna goreng raraina pika ijideun akhlakna lamun ibu jeung bapak boga tatangga pika kusingeun engke mah di jero barjah aya nu leuwih pika kusingeun saha kalakuan ibu nu goreng 7 lengkah nu ngajajabkeun teh engke teh ditanya urang teh da reuwas malik nanya ceuk urang teh man angta saha ari anjeun kabeneran urang sawangan teh di duniana tukang popolotot ka batur atuh kabawa tah molotot teh ka jero barjah dipolototan anu sareum teh nu nya anu bararau teh anu barengis teh saha ari anjeun atuh malik nanya anu barengis teh da puguh ku Allah diciptakeun ti molototan gaweana ge supaya teu betaeun tepi ka poe kiamat atuh malik molotot ceuk anu garalak teh ari aing saha jeung api-api naon apan ieu teh lohor teh nu maneh di kebon ieu teh lohor teh nu anjeun teu salat ieu teh asar teh nu kamari katinggalkeun ieu teh magrib teh nu maneh tara aya ieu teh isya teh anu maneh sare ieu teh subuh teh nu maneh nyegrek-kerek ieu teh judi teh ieu teh mabok teh ieu teh nimpu ka batur teh ieu teh dolim teh baheula kami dipidamel ku anjeun ayeuna anjeun kuring titah maturan anjeun tepi ka poe kiamah datang malaikat munkar jeung nakir man robuka saha pangeran anjeun cek lohor teh ngajawab malaikat moal bisaheun ngajawab si ieu mah lohorna ge dipagawean teu salat celeger hiji taku gada eta teh karek hiji pertanyaan awas makanya kukumpul amal anu lob apan ripuh di jero barjah teh jika kau bertemu ajalmu nanti ieu mah gambaran berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini di penjara terkubur dalam bumi aya teu urang Subang urang Sawangan isuk dikubur ninggang sore ngoronang deui eueuh aya genap film Indosiar film Susana eta mah sahatun baturan hanya bertemankan sepi bisakah kau menghindari siksa kubur yang amat pedih eta sora raoseun teu Pak torek nih bertegenahan mah sakikituna teh maksakeun lain ku bisa Allah Rabbuna Karim balik deui wasiat Nabi nomor kadua khususiyah keur soibul bait sarimbit sakulawargi kukumpul bekal anu loba bekal anu soleh sabab perjalanan urang teh masih keneh jauh urang teu bisa angkat ka ditu nyokot padilah anu munol anu bararadag aya padilah anu hararampang tapi urang lamun remen ngalaksanakeun insyaallah ngimangan padilah anu carang bari badag amin itu nya keluarga Pak Obay mah sakulawargi dek ini nyokot padilah anu badag urang macan mampu di dieu we aya padilah anu laleutik tapi kudu gancang kudu cepet kudu loba urang ngalaksanakeun insyaallah batur salamet saibul bait urang ge bakal salamet amin ya robbal dua wahu dijada kamilan fa inna safara ba'idun teraskeun alas ya setengah 12 aing
kalepasan juri gimana boy. Ya ampurannya ayo pas kerilanya setengah 12 sok 10 menit deh tilu wa khafifil himla fa innal aqabata kaudun. Saur Kangjeng Nabi ketika dek datang pamaksudan anyar, dek datang tujuan anyar, dau Kangjeng Rasul ringankeun ku anjeun beban sabab perjalanan teh jauh, perjalanan teh ripuh. Naon maksudna beban di dieu? Maksudna beban di dieu Pak Obay jeung Bu Ai, maksudna beban di dieu teh dosa. Dek ini kaditu supaya ibadah urang dikabul ku Allah, wayakna kudu ringankeun dosa ti ayeuna. Makanya datang ka dieu ngayakeun acara hiji ieu teh istihlal istirdo, menta dihalalkeun jeung menta diridokeun. Tadi ku pangarsan nu ijab geus dibaca. Abdi manaoki dan we nguatan. Hadirin rahimakumullah, da ieu teh berat. Kudu ngaringankeun beban teh, senengkeun beban urang teh loba. Dosa urang teh seueur. Ari nu loba eta kabagi dua, aya dosa ka papada jelema, aya dosa nu langsung ka Allah cara ibadah we. Aya ibadah mahdo, aya ibadah goer mahdo, aya ibadah hablum minallah, aya ibadah hablum minanas. Dosa ge sarua, aya dosa ka papada jelema, aya dosa nu langsung ka Allah Subhanahu wa taala. Dosa ka Allah cetek, kunaon cetek? Urang boga pangeran, boga Allah, geus jelas dibaca dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allah teh sifatna Rahman jeung Rahman jeung Rahim. Sakumaha apa Obay jeung Bu Ai loba dosa, tapi dosana ka Allah. Asal tobat nasuha insyaallah ku Allah diapunten eta dosa. Asal syarat tobat anu 5 kacumponan, pan aya 5 syarat tobat ti dinya. Ku abah sok dinadomkeun dina sabada memehna tepan atawa dina sabada adan, dina tajuk leutik masigit leutik baheula mah soalna ge lain ngabaledug kieu nyelap dina tangkal rambutan. Toa disebut teh dihirupan teh cuit jiga beurit ngajaruru. Tapi da eta teh geuning kalimat-kalimat thayyibah didenge-denge teh nya. Kira tak wungkul syarat tobat pan baheula mah dinadomkeun baheula da geus eueuh ayeuna mah. Syarat tobat anu sahih aya 5. Aya 5 Bu Ai syarat tobat teh nya. Hiji lesotina dosa nu tiheula tingakeun. 2 ngajamoal arek balik deui. Katiluna langsa helas ketir dina ati. 4 lamun dosana teh hak adami. Tanu kaopat ya mentari do benda na pulangkeun deui. 5 istighfar men tapang hampurana ka Gusti Allah. Istighfar nu utami. Jadi syarat tobat teh aya 5, anu 4 ka Allah loba. Nah loba gampang nu 4 teh ka Allah mah sabab Allah mah sifatna Rahman jeung Rahim. Urang dieu entong putus asa sanajan dosana loba tinggal dina mangkobat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya bahasa kieu dunubi kamaudil bahri bal iya akbar. Kamis di jibali sami ya aksar pan gitu datang urang sawangan ka Allah mawa dosa badag dosana lebih badag daripada gunung sing jalagir di sawangan. Datang urang sawangan ka Allah mawa dosa loba dosana lebih loba daripada budak lautan, tapi catat walakinnal kirama indal afwa, tetapi na pangampurna Allah mah lebih loba daripada budak lautan, lebih gede daripada gunung anu galede. Makanya tong putus asa punten beresan heula dosa nu 4 ka Allah, anu hiji ka papada jalema di antara nu 5 anu beratkan hiji. Naon dosa ka papada jalema sabab syaratna 2 pentarido benda ya. Pentarido nah lamun aya barang nak balikeun deui. Matak ayeuna ge abdi ngawakilan keluarga besar Pak Obay jeung Bu Ai bisi aya nu can diridokeun ya
ti ieu soibul bait sok poe ayeuna ridokeun bisi can aya nu halal poe ayeuna sok uruskeun halalkeun lamun moal diuruskeun secara keluarga kertegkeun dina hate baheula bu aing teh pernah ngalaramutan hiji ngan teu bebeja contoh bu aing hampura ceuk ece teh adek diikhlaskeun ayeuna dek ini ka Mekah anjeunna sok tong jadi gantar kakaitan ikhlas lillahi taala hebat eta jalma luar biasa model kitu tapi cek ibu teh baheula teh bu aing teh pernah ngalaramutan hiji hayang dibayar 10 juta aing mah hiji beres urusan beres lamun dibayar lamun teu dibayar tapi ka ceurik geuti bu aing di ditu moal ditarima ibadah naon sababna ramutan nu hiji can dibayar 10 juta makanya berat dosa kapapada jelema mah nya komo dosana nu berkaitan jeung hutang tak ieu nu berat nya galadu hutang gaduh barogah hutang jelema cager nu boga hutang mah jadi nu boga hutang mah jalma calager makanya yang jalma calager da eueuh kabejanakeun di Cianjur mah nu nganyuk mobil teh jalma gelo eueuh anu nginjem duit teh jalma cager nu sok kaemok teh piraku jalma gelo daftar NBK atuh meme dibere ge cager heula pagawe nage piraku sarua gelo jalma cager nu boga utang teh ngan anu cager mah lamun boga hutang teh dibayar lain teu mayar-mayar mun teu mayar-mayar mah berarti keur ngeureuyeuh jadi jalma heuh sakitu we tong lieur-lieur tak ieu teh masalah ieu teh di mana-mana hampura mu aing paubanya sedangkeun lamun ieu hutang teu diberesan meme angkat ka kota Mekah meme jarak ka Baitullah kapayunan makbaro Kangjeng Rasulillah hampura mangka can beres dosa jeung Allah kudu beres heula dosa jeung papada jalema terutama ieu masalah hutang sedangkeun lamun hutang kabawa maot awak nu jawab liqa Allah taala sarikon papangih urang sawangan jeung Gusti Allah badog disebutna ai badog teh naon hukumanna lamun bapak kapalingan sapi ye hek teu balik deui tapi ikhlas lillahi taala kan bae teu ikhlas ya diajar ngikhlaskeun we saha jalma nu badog diikhlas nya ayeuna atawa bapak ditipu 200 juta teu beunang ditagih maot bapak atawa batur anu maot ti heula engke papangih jeung Gusti Allah di poe hisab punten amal soleh badog dibikeun ka bapak anu ngahutangkeun cek ibu teh piraku badog bogon amal soleh Allah mah adil lamun amal soleh teh bogon amal goreng urang pikeun ka badog itu nya makanya sing alus ya kudu beresan tak ayeuna teh loba anu lieur di Cianjur mah ai keur nginjem cager ai dek mayar ngadak-ngadak jadi jalma edan ya ayeuna teh loba fenomena kitu ari nu nginjemkeun lemah lembut aya nu ditagih sentak sengor ayeuna teh loba nu kitu nya leuheung lamun teu baperan sok aya nu baperan aya nu baperan hutangna teh 3 tahun teu dibayar-bayar anu ngahutangkeun teh nyeun status dina TikTokna teh jeung dina WA na teh ngupload budak Majalaya geuning nya pan budak Majalaya mah segala dikaper lagu teh garenaeun nyata ngaper lagu hutang budak Majalaya teh diupload ke jadi jeung status TikTok di jeung status WA tang nu boga hutang cek alokna teh geula balayar tang nu boga hutang geula balayar cek anu nu boga hutang ka aing cenah eta banjiniran ka ece geus kasa deui nu paling peuri dina repna pan bah maknya maneh can boga dina status balanya oduh status nama OTW balanya PM nih guys senggol dong oduh budak ditaikeun kena odong-odong naik kena kincir angin ai hutang teu dibayar maknya maneh can boga dina status di Alfa aya gitu aya ditagi kadang ngadat ai di ieu pajarkeun nyiniran teh eta mah nyiniran lain nyiniran batur bangabejaan
Allah Rabbuna Karim cek ibu teh ajengan teh asa nyiniran cenah ka urang ngajina teh. Nah kunaon nyiniran? Eta ngomongkeun masalah hutang hampura Kang. Lamun abdi nyaritakeun hutang lain keur batur wing mah keur sorangan. Ibu nanya ai jujur muda boga utang ngabadag hutang aing mah gede ajengan sia ngabejaan. Pasantren dibangun can lunas teh menang iridit teh material. Mobil weteuh 2024 tuh tinggal GR 400 juta teh nganyuk malunas boro-boro menang iridit. Ayeuna ge ngalajang setor sugan teh. Bisi pajarkeun saya teu boga hutang. Lamun nyaritakeun hutang lain keur batur, keur sorangan. Jadi urang pilih jadi jalma cager. Higa wae ngautangan kudu dibae. Sabab lamun hutang can beres, ibadah ka Baitullah, ibadah ka Mekah, dipaeunan Allah ceri getih, moal aya pangampura Allah lamun urusan jeung papada jalma can dibereskeun heula. Makanya Bu Ai, pajawabnya, Pak Ubay sok emut-emut ya. Baheula boga gantar kakaitan jeung nu mana masalah jeung papada jalma. Bereskeun heula eta urusan, insyaallah bakal aya dina kaberkahan dunya jeung akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Terakhir wa akhlisil amala fa inna nakida basirun ceuk Nabi ketika dek datang tujuan anyar pamaksudan anyar urang sawangan wayakna lamun amal teh kudu ikhlas, lamun amal teh kudu karena Allah. Kade Bu Ai paubaynya sakula wargi ieu niatan ayeuna sejata korub ka Gusti Allah. Lain hayang kapanang ku jalema keun bae eueuh nu nganterkeun init ka ditu ge keun bae ka bandarangan duaan ge samobil teu sawios da lain hayang ka ujung-ujung ku jalema tapi hayang aya hargaan di payunan Allah Subhanahu. Sabab lamun amal teu karena Allah aya goidon aor ka dituna bakal kecewa. Salat karena pada jelema bapa salat tapi karena jelema era ku jelema era ku tatangga engke di payeunan Allah di poe isab salat urang bakal ditilepan bakal diberesan tuluy dibaledogeun kana boga salat. Naudzubillah summa naudzu. Matak amal teh sing ikhlas bisi cara dongeng si cepot teu ikhlas mah dongeng gentong. Terakhir ya nya. Ngadongeng ya. Punten, jebal ngadongeng ya malain tina kitab lain tina dari Al-Qur'an lain mah dongeng. Dongeng si cepot, si abah gering ripuh. Da ayang dilologokeun pan ku sinini, rokok hayang pangmeulikeun, ayam kampung hayang dipencit, lauk bibit hayang diala. Ceuk si abah genah cenah gering mah teu kudu ngarit. Dadahareun sagala aya, ninggang teh dek didramatisir supaya sinini leuwih nyaaeun ngaharempoy ka sinini si abah teh dek api-api menta ampura jiga jalma nu dek pae isukan. Sugan we cenah beuki nyaaeun ka aing jeung si abah teh. Ninggang teh ngaharempoy si abah teh nini ka dieu gedeung aya naon cenah abah hampura. Bisi isuk pake to aing teh katulungan aing menta hampura ka maneh teh rumah sagede dosa keun bae cek sini teh da urang ge gede dosa mah ih ieu mah serius aing mah boga dosa bageula ka maneh teh keur mana di Saudi aing 4 kali kawin teu bebeja si abah tungkul we da pernah salingkuh 4 kali bisi diketrok ku si dini ai sugan teh dek ngambak teh kicap teu peureuh jeung sini teh keun bae abah salingkuh mah da aing ge osok. Alah atuh si abah sini nih malik molotot tak si abah nene sabaraha kali sia salingkuh make jong osok teuing da cenah uing mah sakali salingkuh teh neuneun kasiki kacang hejo dina toples. Di mana kacang hejona tuh di dapur geura riksakeun dina lomari eta si abah ngoronang sakitu keuleuleus bari lieur hayang nempos siki kacang hejo dina toples. Sugan teh saeutik ajengan pas ditempot setengah toples hampir pinuh eta si abah ngagorowok nini geuning loba keneh maneh cenah salingkuh teh daripada aing tapi ke setengah toples ceuk sini nih ampura abah eta teh sesa ngabubur 2 kali makaya asal mah pinuh atuh tungtungna lain siling ampura kada siling kacak da kaluarkeun ka gorengan tapi si kitu nya ieu teh contoh leutik hayang kapuji ku jalema hampura ulah ngarep-ngarep ganjaran ti Gusti Allah engke ku Allah dibalikeun ka malaikat malaikat bejakeun ka urang sawangan mane baheula ibadah keur saa era ku jalema tuh cik menta pertulungan ka baheula anu dieraan ku anjeun lain ka kami lain kana Allah makanya ikhlakeun amal teh diajar lillahi ta'ala sakitu nu teh sakasanggakeun sakali deui abdi ngawakilan keluarga besar Pak Obay jeung Bu Aisyah kulawargi
urang niatan semet ayeuna hampura dosana mantena amin aya hampura segala kasalahana amin gantar kakaitan jeung urang geus eueuh insya mudah-mudahan sing dilancarkeun ibadah hajina jeung umrohna amin jarakna si aidina kaberkahan amin balik ti ditu mawa doa anu sae keur urang tatanggana injing pageto giliran urang anu angkat ka ditu jadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin buah tomat buah peuteuy tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar usia yang syarat ilmu dari hikmah. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya robbal alamin. Acara yang terakhir yaitu tutup doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Fikri. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurina maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijabatikal haram wa zirata qabri nabikal karim alaihi afdalus salati wa taslima fil afiyati wal 'afwi wal lutfi salamah wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارفع درجاتنا وطول أعمارنا في عبادتك وصحي أجسادنا ووسع أرزاقنا وحسن أخلاقنا وحبب لنا الناس أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك Gusti abdi sanes ahli surga firdaus mohon kiat neraka jahim mugi Gusti kersa barinan taubat ka abdi sadaya saar maksiat لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك